Mana nya si Mbah? Beunang teu nya kalung. Daya kabar-kabarna teu miskol. Datang oge jamana. Kumaha Mbah? Abah apal pelaku saha? Saha Mbah? Kalungna geus aya di Abah. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Tapi ingat pesan Abah, pesan moral, bongkar kebiasaan lama. Apaan sih, Mbah? Ingat mun eta kalung leungit deui ku Abah geus moal dibere dicokot ti salirana. Pudar kekuatan maneh. Siap, Geus ayeuna mah kieu be kalung mah. Yo, kalungna Abah apal batur maneh sorangan nyokot. Abah. Si Akyu. Ada udang di balik batu. Udah teh nya goreng leungeuna. Geus ayeuna mah Abah pamit nya. Bah. Nah, cuma ngusep. Angel aing keur TikTok. Bukan bae. Yang encen mah dia apa? Enggak satu. Karena tekan ge jongjan mah teh. Itu embek geus di Paraban. Tas mah Jeung kurban pisahkeun ulah diikeun nya. nya mah. Nya teh goreng tek mah dah. Bukan bae. Ke lebaran bawa tuh awewe ka imah. Mak, Imah teh yang boga incu. zaman Kiwari mah. ada rese mah tuh yang anu terima pun mah kayaan orang positif. Optimis. Ari arana lalaki mah wibawana di luhur awewe rek awewe sageus ngaku-ngaku namun geus kawin mah kudu ditanggung jawab lalaki nu kuasa tong sok nyeleh ku awewe tapi Iya sih. ari otot teh kan ganteng kematuran umah yeuh geus ieu terus pokoknya mah lebaran bawa kabogoh Gantengnya. wah ganteng pisan anak mah dah. Dan satu ke bawakeun lah. Dia ngomong-ngomong kuota emak ya aki bangusikeun atuh Gimana mah? kan ya aduh kesini kayak lebaran bawa kompoknya Ya siap mak. ya tos atuh Oke dibawa. benar tepandi ketu ameng Cacing geus gede wae nabrak cacing aja. Tik deh nabrak. Nih main cacing be sebentar gandeng pisang. Kajin dah daripada ngadengnya suget netizen ngadengnya suara aing. Oh sih benar kadieu nama. Pinter geuning enak mah. Saheula aing teh Geuning dek tukaran aja. Nyane boga embe lain dikurbankeun ku naon.
ada menurut dengan aing eta mah aing mah kurang ngarit doang. Pengen mah si jeung otot ge arek ieu kurban. Heeh, ada ngene mah sekuat kurang. Kulit Cacing aya ujur menit kan hulu kulitkeun eta na. beli kemana deh. Kulitkeun. Duh, Matareka baturan ke pusat akan ditaringna nasi Rawa. Nya hampura jabah yang ngising kereta teh. ya alasan yo ngarang anjing babaturan ulah kitu wah susah senang babarengan ya deui lah Panen eta boga kalung otot. tuh ingatan kalau bisa terlebih teh Geus kan dia kurang pecetan dah bae. buru pencetan macam dari Kelak. Iya. Kelak. Ieu mau naon ieu? yang kuat Lain kau naon. kamu nyarap kaset Iya. itu budak kontrol baik. banyak Saya Jadi kau juara begini lah. bulan katanya astagfirullahaladzim toy Jadi kemana? Ayo, kumaha ieu jadi duri dalam daging. hampura toy urang hilap toy mabok toy mah deui toy Icina orang teh geus CS kental. toy Gitu. tadi nama orang teh yang jadi sakti toy juga otoy Terus kumaha jadi sakti? itu toy kakak bebak blur nih si dudung Eta koyo teh. oh penting orang garudan si dudung si mama toy mana ciri toy Jadi eta teh toy hampura jadi sana ini mah diampur urang. Emang mun deui nya wayahna mana urang dipindahkeun ka Gunung Kelud. tapi orang tetap hayang balas dendam ke si dudung si mama toy tetap dulu kalau toy Sangat gampang. Dek kenal urang. naon Urang suruh ngarit sih, cuman depan mereka nya urang iya Hah? kurang ngarit nak gitu nya wayahna wayah. oh jadi gara-gara maling kalung deh kurang suruh ngarit Yang hitung-hitung penebusan dosa kemarin. oh, siap toy siap Nya, siap tapi tetap kurang minta tolong kalau toynya kumaha oke kurang siap bakal ngarit tenang ke masalah di rumah kurang di diatur. ngarit di mananya di lah Neng, mereka mana? Ke warung ah. Yo, Kenalan lah tuh. Aku suka terkuplit. Siapa namanya? Siti Sondari. Di mana rumahnya? Di kebon awi. Di kebun awi. Semangat tuh legenda. Hati-hatinya. Gelis. Ada tingkat truk. Untung beto nyungsur ke hawangan mang. Nah, mabok tanah. pusing. Oh, pusing. Oh, panas. Haridang ongko. Oh, eta aya lain somai. Somai. Oh, batagor. Kayak kemana itu? Bek. Kayaknya. Oh, cilok. Kumaha? Melik. Oh, cilok lah. Enggak. 2000-an bae. Ayeuna. Ayeuna tuh. Pusing sukan. Untuk itu kan. Ada ulah caos nambah emang. Ayo kamar mau. Make eta cilok. Bentar bang, Bisa berapa? 5.000-an. 5.000. Ayeuna. Ya. Makin naon bae? Ayo naon wae? Strawberry, melon, Kan cilok bang. coklat. Ih kanan. Kecap coklat. Aya bang. Kasih buah. Saga mang dian besok si sabra. teteh lah sok. Mus. Dikitnya. Ini aku. Tuh atuh lila mang doh. Orang lapar manting ya. Payan ke Iber.
Teh nu di mana teh? Ciloya. Cileya. Oh, jauhnya. Orang aya pantun teh. Yang sekedapnya. Panda apa yang nyenengin? Pandangin kamu tiap hari, Ci. Bisa bae. Ikan cilok. Nyeri cangkeh belum ya. Sawerannya. Gosok saweran dulu lah. Nyeri cangkeh belum. Ajeng akal bakul ka bawa ya mah euy. Ngomong gimana biasa banyak tugas ngecek kan arana ngalukis Lu pasti agaria nek mah jadi bakal. saan Ya aktif gue joget penit doi ilok mah. nyawer kita dicopot deui kumaha Oparugu. Aduh. Halo, tak. Toy. Toy, toy. bener si ganteng komplit atur nya Thank you, sama-sama. baru best friend gua nih Kumaha toy? Tang menang di loba toy. Kayak orang tetap ada orang bakal ya. pusing ya nanti ini kali itu Di menang kan? iya si mama nyuruh be kurang dikawin kebugitan moga awawe ge boro-boro Mereki. Ya. Yalah. Tadi orang pas dengarin. Ya. Aya awe lewat. Tulis kona teuing da geuting moal si Oto ya. ngecek aset ya Saya orang. Kalau bosor. Bukan nama pasti daikul si kasoto. Ya. ada orang kayak anak pasti bukan Coba heula toy. kaderna tidinya ta sampul kayak ini bang itu kurang bukan gitu Mejana di mana di kebun awi. eta awe bener Nyaho orang. Bukan nama aweta di kebun awi. Terus kewang teang bae. yang disebut tilana Eh. masalah kan itu bilang dari itu Oh. orang bukan dia tilang Orang lah. bener iya. Jadi Kadang tuh itu orang lah kudu gayanya Kadang tuh orang lah. nanti orang lah kudu dangdang Kebetulan. Aja langsung. wah ngomong